Nya geus mitnah majarkeun salaki abi jeung awewe terus majarkeun urang boga teh hayang urang boga-boga keur ciga maneh geus balik. Aya si teteh bonge deui, pasti bakal tuh tanya. Neng pani keur naon? Keur sasapu teh. Oh, heueuh keur sasapunya anggar ngali tanya ku kula teh tarane malan budak ieu mah. Geus di mana teh mamawa budak? Nah, salaki abi mah aya we ngabalik gawe ge di imah neng pani tara ka mana? Tuh udah geus ka mana we deui ngajawabna teh. Ditanya geus di mana kadang ngajawab salaki. Emang salaki teteh gawe naon? Nya sok goreng hate majarkeun salaki abi sok jeung awewe wae. Saha oge nu ngomong salaki teteh nu sok jeung awewe wae? Tuh nya geus ditamahan deui majarkeun salaki abi mah meulikeun emas keur awewe lain. Ya Allah, hese ngomong jeung ngebonge mah. Nya geus mitnah majarkeun salaki abi jeung awewe terus majarkeun urang boga teh hayang urang boga-boga keur ciga maneh geus balik. Jik we balik, bari na oge embung boga babaturan nu kitu nya bari bonge.